seperti gitulah ahli-ahli Allah eta secara global lah seperti eta praktekna tetap baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara peuremna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur moal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salat salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ye motor mobil eta onam deureus pasigana elektronik eta jeung urang Karawang mamanya salat kapanggih jeung itil